Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa ladina Sadaqallahul azim. Para ustad kiai anu musim abdi dihormati, para santri-santri anu musim abdi dicintai, wabil khusus sesepuh pondok pesantren Darussalam Al-Amin, puji syukur hai urang panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur, anu masih nikmat luhur. Alhamdulillah kalian kakek berkati mantena urang sayana tiasa ngarayakeun ieu Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ieu acara Isra Mi'raj teh ngajadikeun syafaatul uzma di mantena jaga di poe kiamah, amin ya rabbal. Salawat kali salamna pamudah-mudahan dikucurkeun, dilimpahkeun, didugikeun ka baginda urang sadayana nabi bana wa nabiyana wa maulana Muhammad Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa barik lana Ramadana wa silba qasidana. Hadirin anu dihormati, ieu bulan Rajab teh sok disebutkeun bulanna Allah, ari bulan Syaban teh sok disebutkeun bulanna Kanjeng Nabi, ari bulan Ramadan teh sok disebutkeun ana teh bulan umat Kanjeng Nabi. Saat Kanjeng Nabi dia tilu bulan teh ngagaduhan keistimewaan aja keutamaan masing-masing. Nah, cenah bulan Rajab teh make disebut bulanna Allah sabab di ieu bulan Rajab teh Allah neteskeun kakuasaan jeung keagunganana. Naon buktasna Allah neteskeun keagungan jeung kakuasaanana sabab ku aya nu namina peristiwa Isra Mi'raj. Naon cenah Isra Mi'raj teh? Ari Isra teh lempangna Kanjeng Nabi di Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa di langit ka-7 dugi ka Nah, ari Mi'raj teh nyaeta naik na Kanjeng Nabi di langit ka-7 ka Sidratul Muntaha. Tah dicikapkeun sakitu ti Pirmados satajenna Pirmados mundur ti tempat Pirmados bade ngajangkela ieu bosna Bapak sadayana salawatan siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salamullah ala yasin nabi billah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah Habibi Rasulillah.
Habibi 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 Nabiillah Habibi Habibi Rasulillah Salatullah Salamullah Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Habibi 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 Safillah Habibi 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 Habibillah Habibi 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 Safillah Habibi 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 Habibillah Salatullah Salamullah Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Rasulillah Salatullah Salamullah Habibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dicakapkan sekitar ti beribadah, lihatlah maknanya, jangan lihat orangnya. Dibetul kuwabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.